Kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai sang raja dan ratu kita sehari, yakni Destri Anggraini dan juga dari Swenly Putra, dan insya Allah akan dipapak langsung oleh tim Lingkung Seni Sanggar Panghegar. Payung Agung Manju Saestu Gemban Pepayang Naranas Narajang Alas prosesi pembagian kedua mempelai Dika Wita. Nuhun Gusti Nu Maha Suci nomor bangsa dari alam makhluk sakumna bae dakwah di kapangiraan mapag anu panganten mugia tidak terbentuk gandrung palias sanenya jampa ayana raja jeung ratu urang euy geus rendengan wai si takurak teh isinkeun kawan aduh ayu abot dan sud wa ngareng kenek di payun lain ujub riata kabur ieu teh saking gumira rehna icu wa bismillah rek rumah tangga kareus wa kabingah wa ieu teh sud hapunten oh bu kami kakarak emut kapun bojo oh cenah bejana hayang nyaksian icuna rumah tangga moal kitu keur nongton di palih dieu canis
nu ieu mah parawan kene. Moal kitu nonton di dia ya. Olo, lain yogenan. Ieu mah gumuleng. Pahenol nerkom nu ieu mah. Oh lain ieu pamajikan dewek. Oh. Amu. Aya nama teu hariwang. Nini ditanggalkeun aya nama geus modern. Geus make Android, geus bisa dilacak di mana wae ogena. Hari Nini di mana hari Nini? Abah, aku di belokan depan. Hari Abah di mana? Bu, kakarek nepi ka belokan. Wayu atuh raja jeung ratu urang geus ngareneng. Oh, sok di belokan ka belah kenca. Kaca. Tuluy ka belah katuhu. Kakatuh. Tuluy lurus ya. Ayo bukan masihan jalan berbojo. Aku sumpit tadi peker. Ulu itu kurung di dapur. Pamajikan aing duh itu. Ayo ulu itu. Hei. Ya, adi mah. Di layak saudara. Urang heula Abah. Urang heula. Abah. Ini teh ada apa? Lain ada apa. Pamajikan dewek kaluarna jeung kejadrekeng. Anu mana atuh Keban urang teh boga kabunga teh Nini. Icu urang bismillah rek rumah tangga. Betul. Urang doakeun ku urang. Betul. Urang hibur ku urang. Iya. Urang bagiakeun ku urang. Nini. Kumaha Abah? Hari nya mah rek bantuan uang ka hareup. Ulang isikeun. Iya. Makaning aya dunungan dewe. Pak Haji Ade ti dinya tahun di Gunung Cupu Suping. Hatur nuhun wilujeng Suping dunungan. Sok ulang isikeun dila-dila ku uang. Hiji. Dua. Kedua. Bener. Tilu. Yo ngadil Olo. Anu syun nyona sia teh balak ulang isikeun. Ulang isikeun Oh makanya di teh loba seniman jeung siniwati. Nu alus kapan urang mah urang Sunda sok nu nyona sesekali deui. Hiji. Dua. Tilu. Olo itu kalau begitu ujahan. Anu mana Abah yang mana? Dirinuk sia baik. Aduh, sia. Kumaha atuh Abah kumaha? Lain dirinuk sia teh baik. Nini, Kumaha Abah? bari ngawi yang bari nyanyi gara bari joget sok. Ayo. Lengser. Wey. Oleh itu ngaloyor. Adia jeung laki. Ayeuna kalau joget-joget batur. Adia di dia. Wey. Isikeun wey. Aduh ayeuna. Olo aya onggoan pamajikan aing hayang diganong sangat. Kapanungan empe
bagaimana raja ratu pas kini raja tukang pengantin istri pemagang raja tukang haturan dulu jeung depan haturan dulu jeung depan kasadayana bagian haturan dulu jeung sungguh haturan dulu jeung depan haturan dulu jeung depan haturan dulu jeung depan kasadayana Tarian persembahan ini disiarkan langsung di gedung dakwah Sindakasi bersama Sanggar Pangegan, di mana grup ini adalah merupakan grup yang ada di kota Tasikmalaya. Mari kita saksikan, yuk. Bebarengan sauyung Rek pageuh akarna ajak tangkalna rindang dahana lempok dauna hibar kembangna leubeun buahna rajak pucukna mekar di akhirna petikeun di buahna. Lalaki satria sajati, lalaki lalanang jagat, siap tatandang belapati pikeun jerna ajek tangtungna dina rumah tangga. ah
untuk kedua mempelai silakan untuk berfoto bersama. Ada yang sangat bahagia cara tentunya. Momen terbaik, momen terindah, momen kebahagiaan untuk kita semua. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim Lingkung Seni Sanggar Panghegar. Luar biasa, mana tepuk tangannya? Luar biasa.